Jumpana karena nomor anu kasabariji nyaeta nu kaopat puasa dina bulan Ramadan. Dawuh Allah dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lamun rumasa diri pribadina mukminat eta teh diparenta ku Gusti Allah kutiba geus dipardukeun alaikum ka aranjeun naon asyamu puasa. Jadi bayangna jumpanan rukun Islam nomor kaopat diparentah puasa nya urang kudu puasa. Di alam dunia teh sifat papasan aya anu salat pasti aya anu teu salat. Lamun aya anu ngaluarkeun zakat pasti aya sagedeungeun anu teu ngaluarkeun zakat sanaos atos nisab. Nyata urang ngajalankeun saum puasa pasti bakal aya anu teu saum. Kumaha sakitu urang sadaya lamun urang ridho diparentah ku Gusti Allah urangna urang kudu turut kana parentahan sabab ridho dipangeran ku Gusti Allah. Bila mana dicari ku Allah wayahna. Kadang-kadang bahasana zaman kiwari mah lain ayeuna wae. Nyaeta bahasana tonan jadi tuntunan jadi tonan. Kadang-kadang pujian-pujian karena sunnah, tapi karena wajib. Kadang-kadang eta teh henteu. Kadang-kadang naon kitu makruh acan. Bahkan hukumanana dosa, tapi kadang-kadang geus urang resep mah sok ditinggal bae. Dicare ku Allah, bayana eta teh. Itu yang resep tapi dicari ku Allah pasti kudu wajib ditinggalkan. Dapat kalimatna raditu billahi ridho sebagaimana nyaeta abdi sadaya nyaeta puji dengan anak Gusti Allah. Ya. Di saat